Hai jang dina waktu ayeuna bener barudak teh nya di lemur dewek teh ayeuna teh keur miras teh keur merajalela ayeuna teh miras minuman keras wow es batu eta kudu apa-apa sakitu nggak penting disebutkeun ayeuna mah loba pisan sidik manusia teh nya bedana jeung sato mulyana manusia teh boga akal kari-kari mabok teh eta teh akal teh ruksak sia teh linglung ke teh akal teh diruksak teh boy ku minuman teh eling ka pamajikan eling ka anak cuy anak mah dah si ayah mah poho kan anak mah ari nu muka geura sok apal geura teu kaur peuting-peuting neneangan eta teh akal teh geus ruksak neneangan minuman keras teh kalau ngahajakeun geus nyaho ku batur mah ditutup-tutup teh ngarah teu meuli dar ieu mah kalaka buka belah ditu buka wios ku abdi wios ku abdi cenah sarana makeun we udunan we hungkul cenah tak ulah nepi ka kitu euy sabab urang bedana jeung sato teh eta dirinya ai sato mah pan eueuh akalan pan tah mulyana manusia teh dirinya dibere akal mulyana manusia teh sok ayeuna bandingkeun manusia jeung sato lamun dia dibalapkeun lompat manusia jeung kuda menang mana menang kuda sabab kuda mah tarik lompatna tapi manusia boga akal akalna digunakeun nyieun we mobil nyieun we mobil jeung motor dibalapkeun jeung kuda menang mana menang mobil cek aing mah menang kuda apaan kuda naik gojek sarua tong sok itu kuda naik baengan matak deh oke lumayan pantah nu matak teh oke akal teh kudu dijaga gitu akal sehat teh kudu digunakeun ngarah ketemong mulyana manusia beda jeung sato beda jeung jin beda jeung sagarupa matak teh itu geuleuyeungan ka dieu tingali harariwang teuing pasti menta ieu teh malak pasti si ieu mah mus moal jauh cenah kasbon nyaho aing oge untung teu kaangkat telepon apa sire kasbon nyaho aing oge malam tahun baru ka aing reuwasan apa da aing ngabejakeun alah cek aing oge ningali ampora bro dedenya ngomongkeun aing tong merasa sempurna lah jadi hirup mah kade hirup di dunia can finish urang masih kena berlomba-lomba maneh ayeuna di posisi bener aing di posisi salah nalika paeh ngajamin sia posisi bener kumaha lamun nalika paeh aing nu pangsolehna montong ka mana karep ngomong teh kare obong bibir teu diwengku obong leta teu tulangan aing bala sirawing kade tong macam-macam bisa teu dibere kasbon ku aing tapi aya benerna di urang teh ulah monisnya euy kajelema salah teh cangtang tuh urang kemawat teh nya dina kaayaan bener buat teuing urang teh euy pangloba dosana kemawat teh euy anu kieu ieu nu mabok kieu ketek abus ka sawarga da manehna taubatan nasuha disebutna teh husnul khotimah alus katungtungnakeun ngan ulah jadi angkeuhan oge deh kumaha lamun paehna keur kieu si teh epul nya keur mabok kieu heug paeh mati konyol kaituna heuh keur bae lah aing mah geus mung lamun rek pidato lamun rek ceramah dina mimbar ku aing di sini lain ieu lagu teh panjang ngomong wae siap laguna lagu nu ngeunah we kumaha aing ge nya
Sakumaha maneh we sakumaha maneh lagu naon? Laguna gara-gara sebotol minuman. Aing teh hayang bener mah bro, kan keur ngeunah keneh aing ieu. Kunaon situ jebleh? Aing sedih bea isuk-isuk kadahar plaicikan aing nu kaluar genyer ningali. Bok maboknya euy. Ayo siapa? Nyanyi. Sok boy sing balik bisa dipencit ku aing. Pencit kurang gaji ku aing. Seri koplok aing rek ngabodor. Bung nu mabok. Sok musrik. Musik meureun. Joget mang. Mau aing merek perhatikeun maneh bisi pingsan. Joget dan mang urang ah. Gara-gara sebotol minuman aku jalan sempoyongan. Hobi anak muda sekarang yang penting botol katanya. Kalau lagi kumpul pasti ada botol. Tambah lagi sebotol lagi. Ini apa enaknya minuman kok sampai berbotol-botol. Gara-gara sebotol minuman aku jalan sempoyongan. Hobi anak muda sekarang yang penting botol katanya. Pusing karena minum-minuman, pala pusing karena minuman, badan rusak karena minuman, uang habis karena minuman, akhirnya kesana sini ngutang. Sadarlah oh para remaja, bangunkanlah cita-cita demi kemajuan bangsa. Gara-gara sebotol minuman aku jalan sempoyongan. Hobi anak muda sekarang yang penting botol katanya. Kalau lagi kumpul pasti ada botol. Tambah lagi sebotol lagi. Ini apa enaknya minuman kok sampai berbotol-botol. Asik. Oh. Kepala pusing karena minuman, badan rusak karena minuman, uang habis karena minuman,
akhirnya kesana sini ngutang. Pusing karena minum minuman. Sadarlah oh para remaja, bangunkanlah cita-cita demi kemajuan bangsa. Gara-gara sebotol minuman aku jalan sempoyongan. Hobi anak muda sekarang yang penting botol katanya. Kalau lagi kumpul pasti ada botol. Tambah lagi sebotol lagi. Idi apa enaknya minuman kok sampai berbotol-botol. Gara-gara sebotol minuman aku jalan sempoyongan. Hobi anak muda sekarang yang penting botol katanya. Mantap boy, Azrina mantap men. Mantap men. Mama ingin anak, papa bikinin. Mantap men. Azrina alah, emang boleh semantap ini? Emang boleh buuk di bereman? Emang boleh gak kemong lagi? Terima kasih. Jelma gelo cek aing oge.